kawe nama ya nama. Aduh bener, orang kebeneran boga anak buah teh nama ngaran si Agus. Ketolna alhamdulillah. Ketumpuan lagi ketolna bahanca nangis lega deui. Nah gitu we gaweana teh bangkena jadi nunungan. Keceluk cicing. Nah, Gus. Ari geus capek mah lah Gus, ngopi-ngopi ana dieu Gus. Oh nya siapa? Kedeung deui lah. Heula ieu kagok kanca ieu bah. Gus. Gus. Oh bah. Ayo bener hebat gawe nama euy bebenangan ya. Di sorangan mah dina masalah gawe mah biasa kieu gitu bah. Alhamdulillah Gus. Lain kumaha dina kamari urang dibere duit kurang teh. Alhamdulillah. Kasbon kumaha? Alhamdulillah. Geus diberikan ka majikan. Atos bah atos. Alhamdulillah syukur ari geus diberikan ka majikan mah euy. Nuhun bah. Naon di batas anyar ieu deh. Make ngabatasan di dieu kan itu tuh alpukat batasna ge. Teu balai jelema teh teuing. Tah, ku aing dipancuhan anu cirian bahaya tanah aing tuh sabaraha metereun. Tidinya lah nya. Oh sami-sami. Ari ti ditu mah kur 100 sate nganti abah di pasihan 200. Abang bener bijaksana. Kebijaksananya alhamdulillahirabbil alamin. Lain bah. Itu si kakek tuh tingker naon tuh macam pancus tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Nah ngabacuhan gitu si kakek. Ai batas nu Pak Haji serat mana? Tas tina tanya. Heeh. Kan itu katoho namakeun dipancu di dinya tah. Tempat saya batasnya itu tuh. Ngeser nih tuh. Pokok aing sia. Sok sia. Pas saya aja si kakek sia abah. Empeng ka dieu teh kuduna ge tah. Pancuhan ka dieu tah. Pabina-bina teuing teh cenah hayang nu karep serangan. Kakek. Wes angel. Macam dia waktu sekarang. Iya nanaonan iya. Makana naonan? Naon kieu maksudna? Atau maksudnya segala itu tuh batasnya itu beneran main pakai diam di dia segala. Naon di batasna kumaha? Pak Haji teh itu batasnya nama kita dia teh. Tong gampang taeun, gampang nasuh. Alpukat taplak saha? Taplak di dieu alpukat tah kirina. Di dinya teh lempeng ka ditu kunaon mah dipinahkeun ka ditu. Ampacuna. Oh, haladi. Model teh. Ai Pak Haji teh meuli. Bener ke? Tengah ke. Tengah sok ke terus beli tanah deket batur nu gablek tanah bawa marawa karep sorang Aing geus kumaha Pak Haji ke urang ngomongna atuh kumaha ya teh. telepon Pak Haji Urang anu percayakeun di dia teh kakek urang. telepon Pak Haji sok urusan jeung Pak Haji teh sieun ieu mah daripada tanah urang lapur Tah. salah eta mah salah mancuhan di dieu mah tuh tanah urang sabaraha meter tidinya ka dieu tuh aya kana 3 meterna ke bawahna tanah urang kudu bener. Astagfirullahaladzim. Kamu sebagai kokolot cing bener cing taliti. Ada Pak Haji Bandung tuh kan ada. Ka urang. Kita menjual beli teh kudu aya nu gablek tanah ieu. Ai geus ieu geus riweuh rek kumaha. Aduh aing kumaha ka Pak Haji ieu aduh aing. Bejakeun ka Pak Haji. Aduh. Kata sieun sorangan mising ku saha oge nu penting tanah urang ulah ku batur. Ya tante salah kakek teh salah. Salah. Tah, alpukat tesna tah. Ku urang dihaja diperakan alpukat diayakeun batu tuh. Oke, pokoknya iya tak kakek. Tah, iya batasna tah, iya tah. Manyecat teh batas deui. Batasna tah iya tah. Nudukan ke Pak Haji teh iya teh. Batas anyar. Anyar kumaha satengah saya banteng teh kadorina teh. Ieu nage ieu mah tina awi anyar. Itu nu geus lama jelas mah berang urang. Astagfirullahaladzim, ampun aing geus dikake daripada aduh aing kumaha aing kadunungan ka bejakeun andanya tah aduh aing aduh bejakeun ka tah ieu batasna tah ieu tah kan itu geus dipanceng tah ku Pak Haji tah tingalikeun ku aneh tah ka dieu tah ini kan atuh moal urang moal keukeuh tanah urang sabaraha meter ka bawahna aya 3 meter mah ka ditu sabaraha 3 meter oge lamun rek dibeli top bae aduh aing bejakeun awas bae lagi telepon hal Pak Haji lah. Aing teh hati-hati teh. Nah, ieu tanah aing gerta cidinya 3 meter pokona mah. Tadi ieu tah diduitkeun aing dibayar mah teu bae ai kieu mah urang teu do abah. Ciri eta pokona teh mah anyar. Ieu nu asli mah alpukat tah. Teu bae. Pokok sama kakek saraka. Geus pokok itu batasna tuh. Aing telepon hal Pak Haji anu mah geus lah. Yo disarak di WA rek ditelepon Pak Haji datangkeun poe ayeuna kudu datang urusan jeung aing teh aing mah teu sieuneun. Mising ku saha oge teu aing mah. Tegimir, jong hade oge lah yang gablegna ka dieu mah puguh. Wates aing di hayu di leser-eser teu balai teuing. Sia mah nyahoana haon, sia mah jelema anyar, aing tanu heubeul mah. Kakek awas aing kadang WA sia ka Pak Haji ayeuna sia. Awas sia.
Gus. Ka dieu pangabeakeun ka dieu. Oh, siap, Pak, siap. Siap. Oke. Gitu. Ka dieu sagedeung teu diuk lade dinya. Kegawe oke. Pangaweakeun pokona mah yeuh ka Pak Haji, pangabeakeun ka Pak Haji. Nah, aya naon? Aya urusan jeung si kakek pokona masuk pangabeakeun. Nyata kitu si kakek mah. Gosok kameakeun ka janganlah. Heeh, kemarin di WA ku urang. Kata si kakek, aing teh boga pikiran teh itu teh tanah batur eta Allahu Akbar. Aing kumaha ulang kata anak ka Pak Haji coba. Aduh. Coba tolongan ulang. Sok. Ya, geus kakirim. Geus kakirim. Alhamdulillahirobbil bener ya teh. Geus kakirim ka Pak Haji. Kabeh geus kakirim. Geus. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum Pak Haji. Abdi peryogi acis kanggo kebutuhan abdi di lemur. Kedua, abdi hoyong ditransfer saengalna kanggo meser babat bibit. Umargi perbatasan tanahna ku abdi bade diplakan ku sabangsaning kopi. Danas sareng sajabana abah teu kuat si kakek nyerobot wae. Batas anu Pak Haji teh di aku wae. Aduh, eta si kakek anak kumaha pipikiran anaknya. Atuhnya Gusnya. Sok. Atuhna Gus. Urang ditulungan ku si Agus. Alhamdulillahirobbil alamin. Aduh. Sok asa lieur kitu nya. Kudu ditransfer si abah meureun ieu mah ieu. Karena si kakek aing jigana yang ngahancurkeun aing si kakek mah sirik sigana sirik sama kakek ka aing. Allah. Panopai geus eta manceran. Balik ah. Ih sigana ka aing teh sirik sama kakek sia mah. Bah, rek balik dah geus lohornya. Oh cuma aja tuh sok sih. Heeh, hayu bah. Urang mikirkeun si kakek ngan sirik ka aing sia teh. Aduh ampun Gusti atas si kakek. Dasar geus kolot ngan ngulutruk we, dasar geus adat meureun kitu teh mah kitu deung. Ah. Balik ah. Dina aing asa curiga aing ka si Agus ayeuna sigana jeung si kakek ieu sakait aing bangunan si kakek itu tuh. Si itu tuh si Agus jeung si kakek sakait sigana teh si. Lain asa aya nu nuturkeun. Ada curiga aing ah. Wes angel. Si Agus dia rek naginjang ini yang kebelah mana ya? Si kakek euy. Bangun rek nagih janji ka aing ah kembae ah. Bawa itu. Hei bos. Naon teh? Syukur panggil aing yang ngajak tadi ka mana teh? Nah, naon? Lain kumaha nu kamari teh. Nu kumaha ieu teh? Kamari teh manehna ku urang dibere DP heula, kumaha eta geus ditageun can. Pak Haji teh. Encan. Hah? Encan. Atuh iraha maneh ka urang Kapan kudu aya segerakeun. Kapan kudu aya waktu nu sase meureun. Kula waktu nu sase juga segerakeun si Oh, kembae lah, kembae ku urang Urang mah geus kalem sayang. we. Kembae ku urang ditelepon. Geus sayang geura dipecat tong si Abah. Si Agus ikan si kakek arek ngancurkeun aing sigana itu si Agus jeung si kakek ampun Gus. Buru pamaneh bukan nomor Pak Haji nya. Sok si Abah buburu kurang anu penting si Abah yang buburu dipecat goreng-goreng kumaha kumaneh lah ka itu eta nama. Bisa biar aku teu bisa. Bisa. Oh sok buru. Telepon Haji na. Heeh, sok. Telepon ararese ah. Assalamualaikum Agus. Sehat? Alhamdulillah Pak Haji sehat. Kumaha? Atos dikirim kemari ku Pak Haji. Si Abah teh butuh jang naon teh cenah jang bekal. Bekal si Abah meureun jeung Mang Agus. Terus arek meuli bibit cenah jang naon? Jang melakan dina ieu dina batas tanah. Sabab si kakek cenah geuning ngeser-ngeser we batas gitu. Ngadangu umah gitu. Oh gitu. Mungkin sih ari si Abah mah biar aku si Abah rek wani ka Pak Haji ngalicikan. Oh nya. Nuhun informasinya nya Agusnya nuhun. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, Kumaha? urang geus enak dilaporkeun ke Pak Haji masalah si Abahnya. Oh, kumaha cenah? Engke we meureun responan ti Pak Haji kumaha gitu. Oh, syukur. Heeh. Bagus ai kitu Siap. mah. Tapi Geus kitu. segerakeun aing kahayang teh buru disegerakeun. Sok bakat teuing geus ya. Apakah benar waduh ieu kabarnya Mang Agus. Si Agus cenah ngomongna kieu bieu.
Si Abah mah cenah lamun datang gawe ge cenah jam 10 karek datang. Berjeng lain mau parabot cenah kalah mawa kopi. Yakin ngagogoreng aing ke Pak Haji. Tuh bagus pokoknya Hei! orang mati namanya. Nah, sia ngagogoreng aing ke Pak Haji sia. Hah? Ngagoreng aing sia ke Pak Haji. Dengekeun. Hah, naon sia? Dengekeun heula. Sok Dengekeun lah. aing. Ulah sok gancang jeung nafsu, ulah sok emosi. Heeh, Pan kumaha? geus sadeu jeung abah teh perebutan soal tanah. Heeh. Tak ku urang teh di kieu dibereskeun kieu, Pak Haji. Ieu teh tanah teh mun rek dibayar-bayar. Ah itu anu kabawa ka eta nya keun bae dak Pak Haji bade kadinya. Kitu eta ngomong goreng ka abah. Aduh, sia kadenge keneh ku aing ngagogoreng tadi sia. ngagogoreng. Katempo jeung si Agus ruan, si Agus. Yo. Wah, si Agus ngomong naon tadi sia, ha? Henteu. Wah, aku sia. Yo. Hah? Teu teu ngagogoreng kitu. Abah hayang beres teh jeung urang urusan ieu. Hayang teu? Hah? Hayang beres teu? Atuh hayangan ke urusan jeung Pak Haji. Pak geus ka Pak Haji bieu ditelepon bieu teh ngagogoreng abah nelpon eta rek dibayar ku Pak Haji rek ka dieu ai abah kumaha atuh teh? Bener si Agus ngomong gitu. Bener tuh. Ngomong si Ari aja do gawe deui. Abah mah sok Nah, gajinya nyerenteng wae kok. oh nyerenteng da kade sorangan. Ngomong aing sia. Sama Si saliwang. Agus teh si Agus. Memang ai jelema saliwang matang kapan teh goreng wae. Sama si keneh kadenge kake sateh mah itu sariwang teh. Eta mah Sia teh. abah mah saliwang nu sakitu puguna mah. Saliwang. Iya dia bilang ke adik nama si si Ah, iya. Agus ada sia. Henteu, yo. Hah? Cara lunteung mah nya kakolot kudu ngagogoreng. Moal. Abah mah tenang tentrem digawe di haji nu penting tanah urang oge beres. Aduh awas ya Agus. Sia sia nebrang ke adina awas ya. Mantau ka aing sia. Awas ke deui sia papangih dinya. Mantau sia jadi urusan jeung aing ke. Ya, kitu kumaha kabongkar teh kanyawan ku si abah. Kembae lah, Hah? kembae. Makin bae kumaha? Lah kemang kewe. Hah? Kemang kewe lah. Ini mantau mikiran teh jadi patut. Bener mantau. Sia mah ngarencanakeun aing sia mah sirik ka aing sia mah hayang ngancurkeun aing sia mah. Geus mantau ka aing geus.